mana aja terus kami teh selama jadi orang Bandung ternyata baru tahu kalau di tengah kota Bandung di Jalan Sulanjana teh aya si Emang tukang bakso anu gede nanti dikuatin ka gede pisan si kaki ya. Ini kebenaran pisan pas nepi teh euleus nya dikuatin ka pinuh kieu bener-bener digembrong ku teteh-teteh ku ibu-ibu ku bapak-bapak ieu mah. Pantesan we dikuatin ka pinuh kieu da ternyata hargana teh mung 13 ribuan aja tapi skema meulina porsi jumbo teh ieu teh hargana teh mung 20 ribuan aja. Pas diracik teh euleus nya dikuatin ka udah bikin ngaruy gini pas dibalawakan teh menyasa gede-gede teuing teh bakso teh atunya. Isiannya teh ada di cincangnya, ada endognya juga, tapi kebanyakan nama cincangna. Wow, bener-bener gurih pisan si isiannya teh. Geus pugu si teh bakso nama nu tidak terlalu berdaging anu bakso kampung teh geuning ala-ala gerobakan lah bener-bener ieu mah nostalgia terus aya si isian cincangna loba. Berikut si varian bakso teh loba pisan lain bakso jumbo hungkul, aya bakso urat, bakso cincang jeung bakso endog. Jejer liang singa cowa jok ha. Ieu teh mah nyingeunna pisan. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja make es ente, amis kami teh tambah seger tambah